Assalamualaikum, hapunten baraya sadayana abdi bade ngadamel dimsum saus mentai baraya sapertos biasa urang siapkeun heula daging nanut parantos dicoper saparantos kitu tambihanku bawang daun sareng bawang bombay teras we jahe baraya teras ieu waluh sareng ieu wortel baraya teras diaduk-aduk tambihan oge ku bawang bodas cincang sareng bawang beureum cincang baraya saparantos kitu tambihan ku endog bobodasna baraya teras tambihan we ku tepung aci baraya teras diaduk-aduk saparantos kitu tambihan oge ku ladaku royco sareng saurik baraya tah diaduk-aduk oge nya baraya dugi karata saparantos kitu urang siapkeun we kulitna tah berhubung abdi teu gaduh kulit dimsum janten abdi ngangge ieu we sawi putih atanapi sampo atanapi non teh pecai baraya urang lebetkeun digulung-gulung tu sapertos dina video tu dugi kaberes baraya saparantos kitu urang siapkeun we kukusanana urang seupan heula nya baraya tah dipadetkeun heula eta lebetna baraya teras tong hilap oge di luhurna di parut wortelan tong hilap ditutup baraya saparantos asak nebe tambihan saus mentayna baraya saparantos gitu urang torch na ieu teh nya baraya tuh dugi katutung gitu terus ieu ngangge biji wijen sareng nori baraya tuh parantos beres sakitu we pengen teu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.